Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana hayu atuh ngenalkan diri. Nami abdi Felika Rainasaki. Dinten ieu abdi bade nyarioskeun perkawis Kebo Iwa. Abdi ngarapkeun cerita ieu tiasa ngahibur sareng atikan. Kebo Iwa mangrupa legenda ti Provinsi Bali. Dongeng anu kasohor ti Pulo Dewata ieu nyaritakeun ngeunaan Kebo Iwa anu nyaritakeun kabentukna situ batur jeung gunung batur. Zaman baheula hirup hiji pasangan suami istri anu mikah hayang anak. Doa-doana dikabul, tapi budakna Kebo Iwa lahir nafsu anu luar biasa. Nalika anjeunna tumuwuh, Kebo Iwa teu ukur badak tur kuat, tapi oge rakus. Anjeunna ngahakan sadaya pepelakan desa, nyesakeun warga kampung kalaparan sareng sieun. Si Kebo Iwa lain ngan ukur sarakah tapi panasaran. Rampagesna teu kaampeuh mindeng mawa karusakan jeung musibah. Para sesepuh desa konsultasi pikeun manggihan solusi. Atas piwuruk saurang pandita, maranehna mutuskeun pikeun ngorbankeun Kebo Iwa ka Gunung Batur pikeun ngarengsekeun amarahna. Ngagunakeun tipu daya, Kebo Iwa dibawa ka puncak Gunung Batur. Di dinya anjeunna dihijikeun sareng kalaparan. Raksasa eta ngamuk, cakar dina taneuh ku cakar anu gede pisan. Liang badak kabantuk, sarta teu lila. Cai hujan ngeusi aranjeunna ngabentuk situ gelis ayeuna katelah lake batur. Pangorbanan Kebo Iwa ngagaduhan akibat anu tragis, tapi oge mawa berkah ka kampung. Situ batur jadi sumber cai anu subur, nyegerkeun tanah serta ngamukinkeun panen anu loba pisan. Dongeng Kebo Iwa dijadikeun pangeling-eling ngeunaan kakuatan alam anu teu bisa diprediksi. Bahaya karanjingan jeung pentingna pangorbanan pikeun kapantingan umum.